Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Penak Desain Pribados Bapak Tabrigi dina pelajaran bahasa Sunda Arab anu insyaallah diterena orang bade benar materi anu judulna kawi. Kukituna mangga regepkeun. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube Tabrigi Kosmos. Hatur nuhun. Bab kaopat kawi. Wangenan kawi. Dina kamus umum bahasa Sunda, kawih nyaeta rakitan basa sabangsa dangding anu teu make aturan atawa patokan pupuh. Kawih teh disebut laguan Sunda bebas anu henteu kauger atawa kaiket ku aturan. Boh laguna, boh rumpakana atawa lirikna. Kawih jeung kakawihan aya sasarwaanana. Di antawisna nyaeta sarwa rakitan sabangsa dangding anu henteu ngagunakeun patokan pupuh. Sedengkeun bedana antara kawih jeung kakawihan nyaeta tina fungsina. Mun kawih mah didangdingkeun atawa dilagukeun, sedangkeun kakawihan mah ngabogaan fungsi tambahan nyaeta dipake dina kaulinan budak. Anu kaasup unsur-unsur kawih nyaeta aya 5. Nomor kahiji aya tema atawa jujur, nomor kadua aya nada jeung suasana, nomor katilu rasa jiwa kawih, nomor kaopat amanat, nomor kalimana nyaeta purwakanti. Anu disebut eujeung jejer atawa tema nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Jejer dina kawih teh rupa-rupa, aya nu ngagunakeun ka kalemah cai, ya aya nu ngagunakeun cinta kalemah cai, silih asih jeung sajabina. Tah aya oge anu disebut eujeung nada. Nada jeung suasana nyaeta si kepangarang anu jadi sabab aya suasana nu karasa kudu maca atawa kudu ngahalangkeun kawih. Upamana misalkan sedih, nalangsa, handap asor, sombong jeung sajabina. Oge anu disebut rasa, rasa jiwa kawih. Rasa jiwa kawih bakal karasa nalika dihalangkeun atawa rasa ngagambarkeun sikep nu ngawih kana pokok pasoalan anu aya dina rumpaka kawih. Aya oge amanat. Aya amanat mah nyaeta pesen pangarang kanu maca atawa kanu ngaregepkeun kawih. Terus aya oge ngaranna purwakanti. Ai purwakanti mah nyaeta sora-sora anu sarua dina kawih. Purwakanti aya 2. Nyaeta aya purwakanti rantayan jeung purwakanti runtuyan. Ari purwakanti rantayan mah nyaeta padeukeutna sora dina sabaris atanapi dina sajajar kagigir. Sedangkan purwakanti runtuyan mah nyaeta padeukeutna sora dina tungtung baris dina sapadana gitu. Salin eta aya anu disebut wangun jeung gaya basa dina rumpaka kawih gitu. Tah dina rumpaka kawih aya oge anu disusun dina wangun sisindiran. Salian teh eta aya ge unsur penting anu sejena anu kudu dipikanyaho dina rumpaka kawih nyaeta pilihan kecap. Cek bahasa urang nama disebutna diksi. Tah selain eta oge aya gaya basa anu sok
aya dina rumpa kakawih kayaning gaya bahasa babandingan atawa metafora atawa lalandian cek bahasa Sundana. Metafora atawa gaya bahasa metafor atawa lalandian gitu nya gaya bahasa ku jalan nyebut hiji barang padahal anu dimaksud mah anu sejena lantaran dianggap boga pasifatan atawa ciri anu sarua. Nomor kahiji contoh aya gaya bahasa lalandian atanapi cek anu bieu teh metafora. Contohna misalkan kecap seri kandi nya sesebutan ka awewe wanian. Aya oge gaya bahasa mijalma, bahasa keren nama disebut personifikasi. Contohnya misalkan bulan ngintip dina sela-sela mega nya aya bulan ngintip dina sela-sela mega. Katilu aya gaya bahasa ngasor atanapi litotes. Contohnya seperti kuring mah teu boga duit sapeser acan padahal mah beunghar gitu. Aya oge gaya bahasa rarahulan atanapi hiperbola. Contohna amarhana nya nguntap-ngantep lireuseuneun hurung gitu. Kalima gaya bahasa sasararautan atanapi eufemisme. Contohna ke kuring rek kacai heula ya maksudna mah meureun bade wiwis gitu atanapi bade kiih gitu. Tah salian teh eta aya ge pasifatan kawih nya. Kawih dipasing aya tilu hiji aya kawih buhun atawa tradisional ya nya ieu periodena ti zaman samemeh Jepang tapi ka zaman Jepang. Aya oge kawih zaman Jepang berarti ti tahun 50-an nya diantarana lagu Es Lilin nya bulan ngapung ya jeung sajabina lah. Tilu aya ge kawih Wanda Anyar atawa modern tea eta ti tahun 50-an tapi ka kiwari nya diantarana nya lagu Anggrek Japati nya Cinta Nusa nya Baju Hejo Angin Priangan eta contoh-contohna. Bedana kawih nya klasik jeung pop. Ari kawih anu dikawihkeun nya syair atawa rumpaka wanguna ugran jeung waditra anu digunakeunna teh diantarana rebab, gamelan jeung sajabina gitu. Jeung tangga nada anu digunakeun dina kawih mah sok pentatonis atau damtila. Ari pop dihalangkeunana hampir sarua dina rumpaka bahasa Sunda nya sok ngagunakeun alat musik nate atanapi waditana digunakeun diantarana nya keyboard jeung sajabina jeung tangga nadana anu digunakeun dina diatonis nya seperti do re mi fa sol la si gitu ya. Tah ieu contoh judul kawih nya seperti Angin Burit jeung karyana anu nyiptakeunna Winarya Artadinata. Aya Angin Priangan Wahyu Biasana, aya Asih Abadi anu nyiptakeunna Dedi Windiagiri Bulan Bandung nya, aya Bulan Nang Layangan, terus aya ge Bungur Memunggang, aya ge Gerimis nya Hareupeun Kaca anu nyiptakeunna Winarya Artadinata, aya Hariring Nukungsi Nyanding gitu nya eta Winarya. Terus aya oge Hirup nya Nano S eta nu nyiptakeunna Imut Malati Wahyu Biasana, Jalir Janji nya eta Yana Kermit, Kembang Impian
Kasenian mangkoko, Karategan Pahlawan mangkoko, terus Kembang Tanjung kudu kasaha eta Winata Artadinata Mawar Bodas Uko Hendarto Amparan Sajadah Doel Sumbang Kabogo Jauh Darso nya jeung Pangandaran Doel Sumbang. Eta contoh-contoh judul kawi jeung anu nyiptakeunna nya. Tah sakitu ya singkat tampi hapunten bilih seueur kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.